Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjejer sareng para pamilon anu kusim kuring dipika hormat, puji sinareng syukur hayu urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Anu parantos masihan ka urang sadaya nikmat kasehatan sareng kasempetan sehingga urang tiasa patepang rarai di kasempatan ieu. Sholawat sareng salam urang haturkeun ka junjungan urang sadayana, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka kulawargina, ka para sahabatna, sareng mudah-mudahan nepi ka urang salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Tepangkeun wastapun Helsa Mutiara Rahmawati, simkuring ngagem pancen janten panumbu catur. Teu hilap ngahaturkeun nuhurewun ka para pangjejer sareng pamilon anu parantos kersa hadir dina ieu kumpulan kanggo medarkeun sareng ngadiskusikeun ngeunaan ngajaga kasehatan di masa pandemi. Kukituna supados henteu nyangkolong kana waktos, hayu urang buka ieu sawala ku aosan basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Para pangjejer sareng para pamilon anu kusim kuring dipika hormat, simkuring sejanepangkeun para pangjejer anu bade ngadugikeun kamandangna. Pangjejer anu kahiji nyaeta Bapak Dodi Sembada MPD, salaku guru PJOK di SMAN Hiji Majalengka. Wilujeng enjing Bapak, hatur nuhun kana kasumpinganana. Anu kadua nyaeta Ibu Eis Leli Dalila SPD MPD, mantena mangrupikeun guru biologi anu ngajar di SMAN Hiji Majalengka. Wilujeng enjing Ibu, hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin, supados urang leuwih neuleuman ngeunaan jejer anu bade dibahas ku urang sadayana, hayu urang regepkeun kamandang ti para pangjejer. Sumangga ka Bapak Dodi Sembada MPD kanggo ngadugikeun kamandangna, waktos sareng tempat simkuring sumanggakeun. Hatur nuhun ka Bapak Dodi Sembada MPD anu tos ngadugikeun kamandangna. Numutkeun mantena ngajaga kasehatan penting pisan utamina di masa pandemi ieu, sapertos ngagunakeun masker sareng ngajaga jarak. Kusabab COVID-19 ieu tiasa nyebar ku gampilna ti udara atanapi paanteulna kulit. Kumargi kitu salajengna hayu urang dangukeun kamandang ti Ibu Eis Leli Dalila SPD MPD anu bade ngajentrekeun ngeunaan bahaya virus corona. Waktos sareng tempat simkuring sumanggakeun. Hatur nuhun ka Ibu Eis Leli Dalila SPD MPD anu tos ngadugikeun kamandangna ngeunaan bahaya virus corona. Numutkeun mantena, virus corona leuwih gede peluang kena ka jalmi anu henteu taat protokol kesehatan. Kulantaran waktos anu sakedik, salajengna simkuring bade ngawatesan ka para pamilon anu bade tumaros. Dina ngadugikeun patarosanana, kedah ngacungkeun panangan, teras nyebatkeun namina, sarta teu kenging gogorowokan. Hatur nuhun kana bila anu parantos ngadugikeun patarosan. Patarosanana nyaeta kumaha ngajaga kasehatan mental di masa pandemi. Sumangga ka Bapak Dodi Sembada MPD anu bade ngawaler patarosan. Hatur nuhun ka Bapak anu tos ngawaler patarosan tina bila. Eusi walerana nyaeta ngalakukeun kagiatan fisik, tuang-tuangeun anu bergiji, sarta lirenkeun kabiasaan goreng. Teu karaos ieu acara teh parantos rengse, kukituna hayu urang sadaya nutup ieu sawala ku aosan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panumbu catur nedahapunten anu kasuhun bili aya cariosan-cariosan oge paripaos anu matak teu ngeunah kana manah hadirin sadayana. Mung sakitu anu kapihatur, hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.